Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dangukeun we. Dikrullahi sok. Dikrullahi Ari eling ka Allah. ari eling ka Allah. Sipaul qulubi Sipaul qulubi eta obat pirang-pirang hate. pirang-pirang hate. Tah gitu. Dikir kepada Allah adalah obat hati. Jadi upami hati orang gering obatan ku naon? Ku eling ka Allah, ku dikir. Dikir ka Allah teh bisa ku ngaji, ngupingkeun papatah para ulama, atawa dikir ka Allah teh eling ka Allah teh ku dikir la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dikir. Eta teh matak sehat kana hate urang. Obat hate. Ku dikir ka Allah teh. Lamun hate urang sehat, maka jasad orang ogen bakal maslahat. Nya. Maslahat teh henteu ruksak, henteu naon. Henteu madarat we, henteu mafsadat jasad urang, henteu aya karuksakan. Seperti kieu gering hate teh contona teh. Misalna teh anu kaganggu hatena. Lain gering hate anu kaganggu hate, maka bakal kaganggu ragana. Bade dicontohan. Kieu ya contona teh. Kapanan de pajak teh semangat main bola. Cike ari semangat datangna tina hate. Lamun de pajak jeung de alki semangat main bola, maka ketika main bola na oge jasadna main bola teh bakal hade mainna teh henteu loyo. Ngertos? Tuh berarti lamun hatena sehat, jasadna oge bakal maslahat. Ngertos teh? Tapi lamun paja hatena teu semangat main bola, maka pas main bola teh bakal loyo. Jika anu leuleus. Bakal loyo, rajin ngoper tebaleg. Itu tadi tempo. Da teu semangat teh hatena. Tuh berarti hate anu teu sehat, maka jasadna moal maslahat. Paham teu? Oke, da paja. Tah kitu, nu matak kudu sehat hate urang teh, kudu cager. Carana ku eling ka Gusti Allah. Eta mah nyontoan tadi makana main bal mah. Hah? Cara eling ka Allah teh entos ku maca dikir, ku ngupingkeun pangaosan. Sabab majelis dikir teh saur sapalih dina hadis, saur penafsiran para ulama mah, majelis dikir teh yang harus kalian merumput padanya, bergabung padanya adalah majelis pangaosan anu nerangkeun halal haram, anu nerangkeun hukum Allah, anu nerangkeun ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, ilmu hadis. Itu majelis dzikir teh isina teh eta nu utama mah. Hadis nu kadua, husnudzonni sok. Husnudzonni. Kok ditulis? Min husni billahi. Min husnil ibadah. Husnudzonni. Ari alus sangka. Billahi. Ka Gusti Allah. Min husnil ibadati.
min husnil ibadati Eta tina sawareh eta tina sawareh alusna ibadah. halusna ibadah. Tuh. Terang husnudoni alus sangka husnudon. Ure husnudon teh alus sangkaan urang teh alus. Kieu. Husnudoni bilah alus sangka ka Allah eta teh kaasup ibadah nu alus. Kieu alus sangka ka Allah teh. Kunaon nya? Pangna ku Allah urang dijadikeun jelema leutik awakna. Oh, cek pajak teh nah hatena teh sangkaana teh kieu. Pangna urang dijadikeun jelema leutik awakna sabab supaya urang teh henteu jadi jelema sombong. Tah itu alus sangka ka Gusti Allah. Sae eta teh? Se Contoh nu lain. Pajak teh ku Allah teh kalah kalabuh misalna teh. Tuluy amun aya pertanyaan mah kieu kunaon nya urang ku Allah pangna dilabuhkeun dijawab deui ku pajak teh oh urang teh matak dilabuhkeun ku Allah teh supaya urang henteu jadi jelema bangor misalnya tah itu sama dengan alus sangka ka Gusti Allah. sae eta teh Sae talamun kieu goreng sangka ulah ka Allah teh ulah naon lakieu. ulah kieu naon Allah teh ka urang teh nyipta kalah ngalabuhkeun Allah teh ieu mah teu nyaaheun tah itu goreng sangka ka Allah Itu salah punten. teu nyaaheun ka urang Allah teh ieu mah euy urang teh geus puguh daek salat daek ibadah kalah ka dilabuhkeun ku Allah teh teu nyaaheun Allah teh teu merero tah itu goreng sangka saya awon Awon. ulah